membolehkan dengan terjemah seperti eta supaya henteu lieur gitu kerjaan awam jadi bisa gampang dipahami, dimengerti. Da ari ayat-ayat Allah na izaznya ari izaz teh simpel ringkas gitu. Tapi kerjalma anu daek mikir, kerjalma anu bener-bener perluna mendalami secara ayat-ayat Allah bukan hanya di tempat itu saja berjalan. Maka terjadi anu ayeuna kunaon atuh Islam teh teu berkembang gitu kan bahasa. Urang balikeun we kana fakta, realita. Kunaon atuh Islam teh teu berkembang dalam arti teu berkembang hiji dina masalah ekonomi. Komo dina akidah mah kitu nya sangat jauh. Dina akidah mah dina katauhidan. Cacak-cacak anu diajar ilmu tauhid dia masih keneh ngambang kemudian anu teu diajar sama sekali gitu. Dina segi ekonomi sendiri we ayeuna kunaon atuh teu bergulir. Gitu. Padahal pada waktu harita Rasulullah SAW ngajadikeun seorang rasul teh jadi pimpinan ke umatna, ngatur kana sagala bidangna. Adapun para sahabat-sahabat anu sanesna diberikan kedudukan ieu jabatanana gitu kan. Tapi toh pada intina pada waktu harita kembali karena aturan Allah supaya aya dina damai sejahtera. Da tadi oge dina tandong kan supaya damai sejahtera. Islam teh kudu ngabuah gitu. Ulah kudunya Islam teh kudu ngabuah, ulah ngan saeukur. Hambur catur lebar contoh gitu. Islam teh kudu ngabuah. Lamun bukti urang agama Islam sok kudu kapal. Cek Allah Subhanahu wa taala dina ayat Al-Qur'an kumaha? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Sok mana kalimat kafah teh naon dirinya. Lain ngan saukur ayeuna mengatakan bahwa kafah teh ngan saukur urang salat berjamaah gitu. Dan sholat berjamaah dan memang sebagian mengatakan ayat mengatakan wajib, ayat fardu ain, ayat fardu kifayah, ayat sunat muakkad. Cik nu mana nu dicokot. Lamun fardu ain urang nyokot karena sholat berjamaah nyokot dina fardu ain, ketika urang meninggalkan dalam satu waktu walaupun ada kedaruratan, apakah itu berdosa? Berdosa. Kulantaran fardu ain, ari fardu ain teh nyaeta wajib ku dijalankeun. Tapi lamun urang nyokot kana fardu kifayah mah cukup aya salah sahijina ketika ayeuna urang aya hiji pagawean anu teu bisa ditinggalkeun gitu. Cukup dipidamel gunung sawarehna. Urang berdosa teu? Sunah muakkad. Sunah muakkad teh hartosna padamelan anu sangat penting gitu. Sok we ayeuna mah belajar Qur'annya dina pangaosan anu biasa sok nya naon teh ngulang-ngulang kana ilmu gitu. Nyampengkeun abdi di dieu sanes ngadoktrin teu tengah doktrin sok we ayeuna berpikir da salira sadayana pemuda teh geus dewasa gitu kan, geus akil balik gitu. Pikirkeun Islam anu aya dina diri urang sadayana di samping urang ayat anu tadi mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum illa wa antum kecuali aranjeun kabeh engke maot teh kudu mawa kapasrahan urang pasrah diri ka Gusti Allah. Dalam arti teh pasrah kieu urang dititah salatnya salat, dititah zakatnya zakat, dititah puasanya puasa, dititah berbuat baik terhadap sesama gitu kan. Dititah saling bantu membantu gitu. Urang teh nuturkeun we kana aturan Allah. Da tadi oge cek Rasulullah teh naon?
nu moal nyesatkeun moal ngadolalakeun teh wal urang ku nyokot kana dua perkara nyaeta kitabullah jeung sunnatul rasul di mana-mana oge. Adapun ijma para alim ulama mujtahidin sadayana anu parantos ngagali kana Al-Qur'an jeung hadis eta ge meunang jaminan ti Allah. Gitu. Wajib urang nuturkeunana lamun urang can mapakan kana angkat derajat urang mah da bodoh. Tuturkeun we kaul ulama, fatwa ulama. Tapi nu puguh nuturkeunana fatwa nu mana gitu kan. Kan banyak akhir zaman ieu teh fitnahna agama teh. Lamun urang sadayana henteu disaring-saring deui mah loba dina YouTube oge fatwa di pihak golongan sejen kieu mata ngalieureun gitu ka urang sadayana. Kudu kumaha urang teh gitu kan. Akibat naon? Akibat hiji kayakinan nu aya dina batin urang lemah dina ilmu dina ilmu ruksak jalma kitu teh tebuh diruk teh luhan lewat gitu kan. Cepengeunana di antarana. Da ulama ge urang kudu apik jangan ulama teh kumaha gitu kan. Cenah dina kitabna mangga sok kitabna tuturkeun gitu. Urang erek ngaji kitab fikih kan banyak gitu kan. Kadang-kadang dina kitab fikih sendiri oge dina susunan-susunan para alim ulama anu parantos dituangkeun baik itu Safinatun Najahna, Riyadul Badi'ahna, terus naon deui Takribna, terus kadituna Fathul Mu'inna, I'anatul Talibina, terus Fathul Majidna, kaditu terus loba tepikeun ka Fathul Barina kaditu. Pangluhurna gitu. Deui ka aji jeung henteu namanya urang teh sapina oge can tamat sebetulna geus ngajog kana takrib. Takrib teh sebetulna mah luhur gitu kan, luhur. Tahapanana dina belajar urang kitab fikih teh kuduna mah As-Safinatun Najah. Bahkan kadituna aya Sulamun Najah. Fikih sama gitu. Tadi antara perbedaan oke dina setiap susunan geus banyak perbedaan eta teh. Nu abis sok muka-muka kitab gitu. Oh iya perbedaannya ieu menakotna ieu gitu kan. Tinggal ayeuna urang teu bingung erek nyokot nu kitu nu penting ieu puguh jalurna silsilah sanadna ulama ieu teh fatwana ieu kitabna ieu. Jadi supaya urang dina amalan ibadah urang sadayana timbul tina rasa kayakinan henteu timbul tina karaguan. Jadi mualir ke orang sadayana. Bade nyana cenah pemahaman Imam Asy-Syafi'iyah mangga mukhtasarna ge wayahna kudu Imam Asy-Syafi'i we ka dieu. Cenah abi mah bade nyana Imam Ibnu Hanbal, ka dieu kudu nuturkeun Imam Ibnu Hanbal. Terus urang mah bade nyana Imam Hanafiyah mangga. Urang mah cenah bade nyana Imam Malikiyah mangga sok we nuturkeun da Imam Mujtahid anu opat eta anu disepakati ku para alim ulama ti mimiti tepikeun ka akhir zaman. Aya jaminanana urang nuturkeun. Sok sanajan ayeuna urang paham hadisna jeung Qur'anna tetep dalam sebuah aturan tentang hukum urang kudu nyana tina fatwa-fatwana para alim ulama. Teu bisa urang hukuman sorangan gitu kan. Da urang mah mujtahidun jahilun.